Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora deui ngalangkungan jumantara kalayan kersana ku kawasan Allah subhanahu wa ta'ala simkuring tiasa dingarencangan dulur barani dina acara anu maneh saban sonten tabu 4 tabu 5 nyaeta dongeng Sunda. Etang-etang mulangkeun katina ngadulur. Kalayan dongeng nu digarap ku Kang Is danget ayeuna dina jajara carios Sri Panggung. Biasana caraka. Supados teu nyangkolong kana waketos dulur barani sumangga sadayana geratatan-tatan dina radiona dina HP-na nya. Dina YouTube tah anu bilih ka kantun sarios tiasa ditinggal dina YouTube simkuring channel dongeng Kang Ilus we klik di dinya nya sumangga atuh satata simkuring nepangan kabarayun sadayana derah. Dulur barani di mana bae ayan para jalma anu geus siap-siap lalajo neng Mimin nya Sri Panggung teh nikeun ka geus bayeungjang hareudang komo para ibu mah nu bayuh-yuh tobat ampun jangan sabaraha kali ngusapan rarai ku saputangan nepikeun ka kulit salin jadi asal deui da wedakna luntur ka sapugu kesang anu pangheulana pisan anu kacumponan teh nyatana ceuli mimiti ngadenge sora gamelan hatena teh galumira atuh dulu hareudang mimiti kapopohokeun jelema-jelema teh geus teu moyeg deui sasadiaan panon ditenyogeun kana layar pada sieun kapiheulaan nenyo naon nu aya engke lamun layar geus dibuka layar hareup diserelekeun muka dulur gamelan jempe atuh lajo oge repeh nu kadenge ngan sora amekan sorangan ku sorangan breh teh temres layar teh dulu temres kacida anu digambaran ditojo ku lampu ku lawu ngagambarkeun kebon teh parentul di jerona awewe ditariung bodas keur mareutik pucuk teh jo manor petik di salana komprang hideung nengah bitis di baju kampret bodas mawa itek di topi boni manor diuk dina tunggul bari udud daun kabung neng kadenge sora anu tembang laguna teh Karang Nunggal geus tamat lagu Karang Nunggal manor gegeroan pokna teh dina eta saniwara teh Nyai empat polos tomo nyi ke gumang di persen cenah dulu atuh anu digoroan teh nolol tina sela-sela rungkun teh bari ngomong ka eta manor teh sabarahaeun mang sabaraha. Wah, sabengol we salagu nyai. Ngong deui sora tembang polos tomo. Nu diuk dina koresi nu kabeneran menang nomor pangheulana dulur panghareupna. Barang brene nyo layar di gambaran kebon teh jeung perentul awewe nu metikna
ngucapkeun hade cara nulian jeung teu nyempad deui. Pikeun dirina malah lain bae nenjo gambarna, tapi sapopoe nenjo wujudna kebon enteh jeung awewe-awewe nu maretik. Manor diuk dina tunggul geus teu aneh deui atuh. Tapi barang ngadenge lagu Karang Nunggal tuluy Manor nyebut ngaran 4. Oge lagu Postomo dina eta layar teh. Hatena ngageter dulu. Beuki tambah olohok. Jadi pikiran kana dirina dina waktu ngadengekeun lagu Kembang Beureum. Ieu jalma teh asa helok ku ieu pidangan sandiwara teh cenah. Jol hiji pamuda nyampeurkeun ka Manor nanyakeun saha jeung kumaha cenah tembangna. Tuluy Manor teh nyalukan Nyi Empat. Nyi Empat ngelo. Tapi barangna nya pamuda sanggeusna imut terus nyumput. Teu kadenge sorana deui. Laju layar ditutup adegan kahiji rengse. Dulur barani sadayana nu diuk dina korsi panghareupna teh harita manehna olohok. Waktu anu nembang ngelol kadua kalina radalila aya waktu bisa nenyo beungeutna jeung imutna. Dulur barani ieu jalma teh ngahuleng saperti aya anu diinget-inget bari manehna ngucapkeun cenah lain Empat ieu lain tapi na lalakon caritana bet kitu jeung aya ajar kebon enteh dikontrak aya Manor aya pamuda aya ngaran 4 naon cenah ieu teh ceuk eta anu lalajo panghareupna teh dulur. Dina babak kadua waktu layar dibuka breh teh mojang yang harapan kacapi ngalahun sirah pamuda anu keur ngadapang ngahariring lagu Ayun Aming bari mentil kacapi 2 atilu lagu. Laju eta jajaka teh peureum beunta dina lahunan. Sugema ngadengekeun surupan Wirahma, sora jeung jendrengna sora kacapi. Tengah-tengah lagu nu katilu hiji wanita rada kolot, gandang, kewes, pantes datang nyampeurkeun. Baranggok nenyo ujug-ujug ngaler we bari pokna teh. Keur naon ieu teh? Keur naon? Cecep? Keur naon dia ya? Hayu gara euy. Cenah dulur barani. Eta nu ngawera teh meureun indungna dina carita teh. Dulur barani ieu jalma nu lalajo panghareupna teh beuki ngahuleng di bae. Anu keur kabingungan we kumaha nu kemikiran halalakon sandiwara teh beut kitu. Tuluy nenyo wanita nu morongos harta nyebut ngaran Cecep manehna beuking ka ratu gatena teh. Langsung nangtung terus mencrong ka wanita nu dina panggung teh. Dulur barani teu katahan nepikeun ka bitu sungutna. Tina ucapan kacida tarikna pokna teh 4 Dulur barani sadaya nyapu gue atuh. Wanita dina panggung teh nyebikeun ka Malik terus mencrong nepikeun ka Katara atuh. Ngagebeg
kaget kacida anu nyalukan ngaran 4 manehna keur manggung tapi kubinang kitna ieu Nyi Mimin Sri Panggung inget kapan keur nyanyi wara cenah gancang malik deui kanu keur nyang hareupan kacapi teh pok ngomong tarik cara nu amek Cecep Tatang hayu euy keur naon aya di dieu ye kitu nate bari ngarawu nyekel ngahudangkeun anu keur gegehean dina lahunan awewe terus diganeng dibawa mulang bari digelendeng malik kanu nyang hareupan kacapi teh bari pok ngomong yeuh sia 4 singga beg pucus atuh deuleu pan Cecep teh anak kami sia mah kuli metik cenah dulur laju layar ditutup anu lalajona panghareupna bari jeung nyebutkeun ngaran 4 tadi hudang teh manehna tuluy diuk tungkul terus tarangna ditahan ku leungeun alam pikiranna mulang ka tukang kacipta yen eta carita teh nyatana mah lalakon manehna lalakon Cep Tatang jeung 4 ngan 4 nu meh meureun geus kolot ayeuna mah geus ada kolot geuningan harita dina eta carita teh sidik teu salah deui anu jadi 4na teh jadi ibuna Cecep ari nu jadi 4na jeung nu jadi Cecepna duka teh teuing keun bae cenah tapi teh lah eta 4 teh aya keneh 4 hirup keneh nya nu tadi nu jadi ibuna dina sandiwara lang pikiran ada lieur dulu bari jeung inget-inget carita zaman ka tukang manehna inget jeung keur Nyi 4 antuk nama nepi ka belah dinya manehna geus teu kaampuh hayang geragok we hayang luncat kana panggung nyatana udah Nyi 4 liuk kadieu heurin kaditu heurin boga angkeuhan da luncat kana panggung mah cenah asa pamohalan teuing angurek kaluar terus nguriling sugan we cenah aya lawang ti tukang tapi layar dibuka babak kadilu nalika layar babak katilu mah dulur layarna teh mangrupa gambar gedong agreng anu pangeusina urang Walanda kontrak keur dideuheusan ku manorna Walanda nitah manor supaya 4 dibawa ka manehna rek dijieun nyai cenah manor mangkat Walanda ngadagoan manor datang mawa Nyi 4 Walanda ngolo-ngolo Nyi 4 tapi Nyi 4 teu beunang diolo akhirna dipaksa keur Nyi 4 satekah pola ngalawan Walanda teh jol Walanda sejena nyatana juragan kawasa dipisah laju layar ditutup tamat weh sandiwara dulur barani atuh teu antap farah deui manehna harita gurung gusuh hayang muru megat di lawang panggung di tukang seseleke seueut selat bisa maju ku uteina jelema anu kabeh bareng rek kaluar hese atuh mun leumpang lowong di tempat diuk manehna nepikeun ka tukangeun panggung teh moal kungsi 5 menit tapi harita mah
kulantaran heureun usikna ku jalma bari bebolokot kesang teme satengah jam atuh. Ana datang ka tukangeun panggung ditempoan betaya lawang ti tukang. Dasup kana panggung mah geuning digigir hareup panggung. Dulur barani atuh manehna teh bari hanjakal buru-buru lempang. Tapi kitu keneh bae jelema masih rea. Atuh sanajan karep meded oge teu bisa kumaha. Bari hate teu sabar kapaksa lempang nguntuy nuturkeun bujur batur. Sadayana di mana bae ayana manehna atuh harita wah atuh nepi kana lawang atuh Kang teu burung we nepi sata sadatangna teh manehna terus ngajanteng sisi lawang saban beungeut wanoja terus ditenyoan dipelong jolain nepikeun ka coreng cangeuna nepikeun ka nu kaluar teh tinggal nu daragang hungkul pukul 1 bari lesu manehna kakara unggah kana jipna. Terus mulih wae ayeuna kitu Pak ceuk supirna dulur. Manehna teu gancang ngajawab. Geurentes hatena hayang neangan. Cenah rek nanyageun di mana imahna si Nen Mimin teh. Da nyaho ayeuna mah geuning Mimin teh 4 teh. 4 anu sababaraha taun ka tukang minuhan dina pikiranana. 4 leungit teh 4 nu terus ditalengteng ti bareto. Kari-kari ayeuna geus katenyo geus moal nyalahan deui geus leungit deui. Duh Pak cek supirna si Nen Mimin teh dina mobilna rupina nyupiran sorangan Pak. Hah? Nah emang ningali gitu kan tenan wae abi mah ningal kaluarna ti lawang duaan dituturkeun ku sepuh-sepuh duaan teras kana mobilna menikeun ka tahun pangengalna Pak mobilna oge nyupiran ku anjeun. Wah hebatnya Panyi Mimin ya Pak si Nen teh tah Pak. Kumaha Pak ayeuna urang teras mulih bae kitu ayeuna. Hari karep mah ieu teh hayang monok di dieu. Tapi inget isukan teh minggu oge rek aya babak kapala deui. Ti dieu rek ngadon moro cenah. Urang wih bae lah urang nya. Dulur barani sadayana 3 jam meh bareng ngejeng bedug subuh kakara datang ka perkebunan Sindang Sari. Pukul 8 geus dihudangkeun
tamu di kota Bapak Kapala geus sarumping jeung tiluan rencang. Gening nemegu gah pribubina oge saur Bapak Kapala. Name tadi tabuh 5 subuh abdi wangsul ti kota. Ningali sandiwaranya. Sumuhun. Agang mah poho teu lalajo. Padahal karcisna mah geus meuli. Ceuk saurangna deui. Nyega bapak ge yami. Karcis mah geus ayangan. Aduh. Teu kaburu lalajo ye kuriweuh. Kumaha Haji Surya, Haji Parda naringgal. Kantenan rugi upami teu ninggal teh Pak. Da eta mah atuh si Neng Mimin mah beu main jadi ibuna Cep Tatang jeung sandiwarana teh duh sugana pokona wah heded we. Ari eta dupi nu jadi emana 4 saha cenah? Cek Parda. Nu jadi 4 nama eta Neng Cucu. Nu jadi Cep Tatang nama lanceukna Neng Cucu. Maman. Rame murunya waas. Ari eta nu jadi walana kontrakna saha anu anton teh? Wartosna mah Neng Merharjo, salakina Neng Cucu. Dupi nu jadi manor nama mun telepat mah eta teh bapana Neng Mimin. Nya Mang Kasim cenah. Gitunya. Wah, rame atuh. Dulur barani pribumi sajaroni ngabandungan nu nyaritakeun sandiwara beuting tadi. Nu kumanehna mah jadi pikiran nyenghel bae seuri koneng. Bari pokna. Di mana cenah eta teh rorompokna Nyi Empat teh? Nyi Mimin teh? Cek pribumi. Nah jantan Nyi Empat. Mun dadongeng eta carita Nyi Empat geuningan. Mohon geuning make palai uninga sagara ka bumina si Nen Mimin. His eta mah atuh tenan we sanu terang we kayak sim guring bisa. Iya ya. Nabeuh. Bisi diparengkeun nyunatan budak nyadek nonang bae si Nen Mimin. Lemurna mah tepang sono. Tebih ti Cimahi kaki dul dah. Gitunya. Mohon. Ari Neng Mimin teh boga lagi. Cek Bapak Kepala. Duh kaeta teh seueur nu naroskeun mung sadayana oge samar-samar. Di rompokna teh cenah aya 2 lalaki nu saurang mah pugu bapana nya Kang Kasim teh. Nu saurang deui mah Bang Miun. Dila salakina anu kamasur teh Ibu Neng teh. Anu kiwari Ibu Neng teh tos tilara dunya si Nen beken teh. Atuh Bang Miun mah mustahil salakina datos kolot sareng sasatna asakana ka Neng Mimin teh. Dan Neng Mimina oge sigana moal sanggem mun atuh. Wartos mah alona Ibu Neng teh nya Neng Mimin teh janten asa mustahil pau ditikah langsung ku Bang Miun. Jika dia aku kolot anu jadi sama-samar teh eta Neng Merharjo. Nah salakina atanapi kabogohna duka sabab Neng Merharjo mah pan loba pamajikanana. Cenah dulur obrolan eta teh puguh we ka Bandungan pisan ku pribumi. Pribumi mani dengdek bae atuh. Abah Obeg, Kang Haji Pangaritan, Kang Sancai Damai Garut, Kang Rusli Jeddah. Hayang apal pisan atuh. Muhun Teh Iis. Teh Lilis, Mamagina Karawang maranconya nuhun. Duh. Salam bagtos ka sadayana. Ka anu nuju mararanco.
Sang tuna oge ku pribumi teh kacatet dina hatena nepikeun ka bisa nyaho alamatna Mimin sagala. Oke atuh ari urang ieu perkara moro teh kumaha? Cek bapak kapala. Mangga ngiringan? Cek pribumi. Oda atuh saya ge atuh. Anjingna ya opat tuh. Pamatangna cekap. Manor-manor sadayana ngariring dupi engke tuangna di mananya? Bada di leuweung atau napi di dia bae? Aduh, gaduh. Saya nama orang di ditu atau di leuweung? Cek parah ta. Moal barabe teuing kitu lamun kuru masak di ditu. Cek bapak kapala. Lain ge moro atuh airek ngadon darahar mah. Hah, kitunya. Eta mah tuh kumaha pami kurupna bae. Cek pribumi. Di dieu mangga di ditu mangga ada jami maseueur. Manawi pun bojo sareng bojo-bojona manor bisa kadarieu cenah marasak atuh. Entong asa barabe pisan. Tuang mah saya gikeun di dieu bae we lah. Cek bapak kapala. Bade mencit embe atan napi hayam bae. Wah, naon bae we lah. Cenah dulur barani. Tidinya nurek maroro teh bring ka leuweung. Atuh nu di imah para istrinya yagikeun tuangan keur engke taruang samulihna ti pamoroan. Dulur barani sadayana di mana bae ayana? Isuk eta Mimin hudangna teh isuk-isuk ke dulur. Urang caritakeun Mimin dulur ya. Can ge meletek panon poe geus kurumuy ti enggon muru ka kamar indungna. Sang kilang peuting tadi datangna ti pasar malam teh pukul 2. Pokna teh ka indungna. Mak. Ih, mak. Mimin. Gagugubraga mana? Tah beneran mana teh geus nyaring. Tapi teu buru ngali leuwas mah. Begi komo mata kerewasna teh da barang panto dibuka Mimin ujug-ujug ngarontok ka manehna. Mak ieu. Aya naon? Kunaon? Ceuk emakna. Abdi ninggal cecep mak empat ninggal cecep oge ninggalin ka 4 har di mana eta teh cek indungna ke main sandiwara mak 4 teh tadi wengi teh payunan abdi aya nu nyauran nami 4 cecep mak. Halo, atuh geus kitu kumaha cenah? Suhun, abi patinggal-tinggal bae. Abi harita main teh nu jadi ibuna cecep. Nah ari reteh kahandap. Sidik cecep tatang eta teh mah. Sanaos tos rada sepuh oge ayeuna mah. Da eta bae anjeunna oge harita teh dugikeun ka ngandeg. Sidik mah lepat deui cecep tatang mah. Nya atuh ari geus kitu kumaha Mimin? Nah cecep teh teu nyampeurkeun nya kanyane cek indungna.
atuh ari emak. Kapan abina oge keur main seniwara? Nya, sugan saenggeusna kitu. Piraku ari nya macet tatang. Teu nyampeurkeun ka 4. Nya tatu emak. Jelema teh menikeun ka uteuy teh geuning nu lalajo. Abdi oge dugikeun ka aya setengah jamna begat dipantau keluar teh. Weleh cecep ge teu aya. Meni asa belel panon. Dulur barani inung nampa teh teu ngajawab deui ku hanjaka jeung bingung kudu kumaha. Beut aya paribasa bagja teu daulat. Mak, kumaha atuh maknya? Kumaha? Kumaha atuh Mimin? Tapi timbangan emak-emaknya lamun bener teh ama eta teh cep tatang. Jeung cecepna nempo ka Mimin alias 4. Sarta ingeteun yen nya 4. Moal boa tang tu bakal sumping ka dieu atuh. Mimin, kembae acing sabar we. Sabar kumari emak. Sabab neangan jeung nanyakeun si Nen Mimin maapan gampang. Kumaha we nanyakeun radio Barani gampang. Mekar arum cirina mah di Jalan Cinunuk. Saruhan neangan Mimin oge gampang ieu. Tapi lamun neangan 4 meureun ngan emak bae jeung bapa nu nyahoan teh. Kek. Ari bapa terangeun teh harita kapan bapa oge harita teh milu main lain kitu Mimin. Cek indungna dulu. Semuhun batu mah, apan bapak oge janten mandorna. Oh, tapi gening bapak mah teu nyarita ka emak. Atuh datang tos panglingna mak. Kapungkur mah keur masih kena jajaka. Bayangkeun 20 tahunan. Ayeuna mah tos tepu atuh cepna ge mak. Abdi oge pan harita menuju budak keneh sanes. Ku kitu teh mah. Tapi emak mah kawasna sanajan cecep geus sepuh oge moarek poho da. Tangtus atuh sapertos abdi bae mah. Dugikeun ka dituruban taneuh beureum cek paripaosna oge moal hilap mah. Kakang Ius mah Kang Ius, Kang Cecep mah. Kang Ius cenah. Hayang we nya kada buat dina lakon Kang Haji, aduh. Dulur barani sadayana di mana bae ayan. Beki ratu tutunggulan we hatena Nyi Mimin teh alias 4. Pok dia teu indungna nyarita. Keun bae atuh isuk pageto oge geura sumping ka dieu. Mamah mah wanita ruhan. Cenah dulur. Abdi mak mun sumping teh cecep ka dieu. Rek dirontok sakalian mah. Ih, ari cek emak mah ulah kalangsu kitu ieu. Bareto cecep bogoheun ka Nyai. Boa ayeuna mah hanteu. Kapan lain tahun 1 2. Ieu mah aya 10 tahun. Meme zaman Jepang apaan? Diproklamasi nepikeun ka ayeuna oge geus aya sababaraha taunna.
Kapan Nyai oge harita teh kakara umur 15 tahun. Basa mimiti tepung jeung Cecep tehnya. Keun bae mah rek digabrug. Ieu mah puguh we ari ngingetkeun ka sono mah. Mang tahun-tahun ge teu panggih. Kari-kari aya tepung deui, nya pasti we meureun hayang ngagabrug. Ngan kade ieu anu nyaho geus putraan. Dulur barani sadayana mimin melong ka emakna laju tungkul kasawang pirudeteunana mun nya sakumaha omongan indungna teh yen tatang teh geus boga budak. Nah atuh ari berebeuy teh si panona mimiti rembes. Tuluina mah nepikeun kanyakcrakan ngabaseuhan samping mana. Atuh mana oge jadi ngahuleng ngahelas kumaha pibalukareunana. Ras inget kana kacinta maranehna duaan. Mimin ngajengket bari inghak-inghakan dulur. Asup ka kamarna nyuuh kana bantal di enggon. Kitu nate bari init dulur. Aya naon indungna? Cek Kasim bapana nanya ka mana kagareuwakeun. Lain ari bapana waktu peuting main sandiwara kungsi ningali Cecep Tatang henteu ieu. Naon? Cecep Tatang? Nya. Da empat mah bieu teh cenah ngobrolkeun kungsi Nenjo. Bapana nempon teu? Oh, Cep Tatang. Teu bapak mah. Ari geus kitu kumaha mana? Nya kitu. Pangna ceurik teh dumeh peuting Nenyo Cecep. La ilaha illallah. Cecep. Beuh, nah ari kuring beuteun Nenyo atunya. Cep Tatang. Ih, tepuguh ieu mah. Upahan ka ditu? Cek indungna dulu. Cecep Tatang. Cep Tatang. Dulur barani Kasim jadi linglung. Mun harita ka Tenjo. Cenah cek pikirna kumanehna semua taporadi rek dibawa ka dieu. Jadi kitu pikiranana teh. Atuh manehna ngaleos sarta terus ka kamar Mimin. Kasampak teh Mimin harita keur nyuksruk bae dulur. Kana angel bari ceurik inghak-inghakan. Kang Cecep. Ikut tega Kakang. Hilapkan usono pang tahun-tahun. Wah ayeuna mah tos gaduh istri beureunya. Cek mah tos gaduh putra. Cenah dulu ngaju bapana ngadeukeutan bari ngusapan kana bukna. Geus Mimin. Tong jadi pikiran ieu. Keun ku bapa isukan urang teangan atawa sanu nyaho. Cecep Tatang teh datang ka dieu.
Ceuk Kasim bari terus ngaleos deui reka cai. Bisa jadi cenah sarta kaharti ku kitu teh mah. Mun Cep Tatang datang nepungan Mimin teh lantaran sakitu lawasna di teangan, tur leuwih gampang mun neangan alamat Mimin. Tapi inget kana caritaan indungna mun Tatang geus boga anak pamajikan. Beuh. Tang tuna teh kana moal datangna. Lebah dieu Mimin ngerasa bimbang dulu. Sarta ku bimbangna teh nepikeun Kang Nguyung teu berag cara sasari. Heuh. Astabuli mah dulur langkung. Caga tuh orang simpen heula carios dongeng Sunda dina jejer carios. Si Bangung dongeng buhun zaman walanda dulurnya digarap ku Kang Hiu. Insyaallah dinten Senin rupi namanya enjing dinten Ahad melibur heula. Urang lajengkeun deui. Urang teunun dihandeuleum sieum, urang tuna dihanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun kapayun disambung deui. Sim kuring Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun.